Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Clio Almiftah di kelas 7H. Dina kesempatan ieu abdi bade nyaritakeun hiji carita ti Jawa Barat, khususna ti wewengkon Bogor, anu judulna Munding Laya di Kusumah. Carita Munding Laya di Kusumah ieu nyaritakeun saurang pangeran Pajajaran anu ngaranna Munding Laya. Anjeunna dipikawanoh minangka jalma anu bageur, jujur, sarta wani nepi ka dipikaresep ku loba jalma di karajaan. Sanajan kitu aya jalma-jalma anu sirik ka anjeunna nepi ka nyieun fitnah. Kusabab eta Munding Laya dibuang ti karajaan sarta kudu hirup dina kasusahan. Sanajan kitu anjeunna tetep sabar jeung teu nyerah. Dina hiji waktu karajaan keur nyanghareupan masalah gede anu ngabahayakeun negara. Pikeun ngarengseukeunana diperlukeun layang salaka domas anu aya di tempat bahaya. Loba jalma sieun tapi Munding Laya wani narima eta tugas. Dina lalampahanana anjeunna nyanghareupan rurupa halangan anu berat ku kawani jeung katekunan. Anjeunna hasil menangkeun eta barang serta balik deui ka karajaan. Akhirna Munding Laya bisa ngabuktikeun dirina teu salah jadi pahlawan anu dihormat. Amanatna urang kudu wani, sabar, jeung ulah gampang nyerah dina nyanghareupan kahirupan.